Gitu kelakuan teh. Si ate cicing di dieu mah kudu kagawe. Ada aku mah tara digawekeun di Jakarta ge kieu we. Pira-pira parawan digawekeun. Komo capek-capek mah amung. Tempo lanceuk maneh atuh. Beda tuh lancek mah da eta mah purah tanur, purah dibuat. Aya aku mah purah kieu we. Tapi ka ini ke luar negeri jang naon ngabelaan keluarga eta Ya teh. naon dia sapalah saya digulur teh. Ya naon dia teh. Cuma di tita ngaputan sulut coba aku. Kira aku anak aing parawan cita nu kitu patut keuna da aing bisi kana kuat. Ya kunaon? Mama Masih gitu. kana kuat aing tanaga mah nini naon? Parawan-parawan era. Parawan mah gajedeng. Aing mah nyaah. Naon? Kuduna ge lalaki. Naon parawan di cita-cita aing mah? Di mana aing cita ngenyeusehan cita ngubahan parabot? Nyaah aing mah. Parawan mah ya berharga. Didik mah supaya sarua jeung lanceuk nama. Oh, dari didik-didik oge kumaha ada parawan ieu mah batur mah itu mah lanceuk na pangkolot meureunna. Bungsu mah dimanjanya mah. Deui manja ai bungsu mah. Ulah sok ngiri lah kumaha aing ieu mah. Lain masalah ngirim mah teh pilih kasih mah. Pilih kasih naon? Pilih kasih naon aing? Daharan jeung cengek samel sararea jeung samel, jeung asin sararea jeung asin. Makan asin sama-sama pahit. Nah, dipilih kasih sugan ieu dipangmelikeun cuai dihakan ku sorangan teu. Abeh sararea berhakan. Kumaha kolot. Nah, dipilih kasih. Nya ge anak mak main nama karek datang. Coba aing bebeleku tiba heula maturan emak. Oh, da pasti aing nu heubeul mah pan ieu mah anyar. Da engke ge boga pikiran piraku. Ngaranna ge jalma. Pagawean Nyaah ka urang ieu ka dieu. pagawean teh kitu tempo atuh mah bajuna mah. Hah? Bajuna tuh tempo. Oh, kan bae ada soal ayeuna mah budak ayeuna mah da karir itu. Modis namanya. Modis ayeuna mah emak teu bisa ngomong. Modis. Batur karena anak sorangan kieu emak. Wah, da nyinggung batur. Anak urang pan enak ieu. Tingali. Ih. Coba bitis lagi bitis napa? Daek tingali. Daek deuleu, teu daek peureum, liwat peureum. Bisi batur naringali anak emak kieu nya. Misalna seksi tong ditingali ari emung mah. Peureum. Peureum arti tajong arek moal ka cokorna. Peureum. Da mah teu maksa. Kitu-kitu teuing Gusti nu agung awas ya ku aing kali-kali mah gawean ku aing jelema kieu. Balik ka, tong dideng, cek aing balik. Ieu mah lain urusan. Oh, ada